Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma badu. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareng salam urang limpah curahkeun ka junjungan urang Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. serta sareng ka para kulawargina, ka para sahabatna, serta ka urang sadaya panganut sunahna. Amin. Rancangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta sareng Bapak Guru, Ibu Guru anu ku abdi dipika hormat. Dina kesempatan ieu abdi bari nepikeun pidato anu temana tentang kabaongan remaja ayeuna. Rencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta sareng Ibu Guru anu kuring dipika hormat. Kabaongan remaja di era modern ieu entos seueur ngaluwihan ambang batas anu wajar. Seueur budak di bawah umur anu atos ngeunang rokok, narkoba, perisek, sareng terlibat anu sanes-sanesna tindakan kriminal sanesna. Fakta ieu atos teu tiasa dipungkiri deui. Urang tiasa ningali brutalna remaja zaman ayeuna melalui media elektronik atau ningali langsung di lingkungan sekitar urang. Mun sakitu anu tiasa ku abdi disampaikeun hapunten bila abdi aya kalepatan seueur kalepatan aya para natotos parantos. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.